Kebenaran ayah abah. Bapak ngamekan kenteng, Obeng aya di ditu di kamar. lain nanyakan obeng. Pangamekan kenteng itu tuh bisi kaburu runtuh. Butuh aya tuh di ditu teh anjing dita dina eta tah. Emer jeung kampak aya palu di dinya sagala aya obeng. Aya gegep. Dan lain ek butuh obeng. Pangamekan kenteng itu di nun paragin watu. Oh, yang nyokel huntu. Ih, ai mane nya kunaon mane teh make rek nyokel huntu ku obeng. Abang jeung saliwang. Lan arek nyokel huntu ku obeng. Itu dina saung paragin watu geningan. Itu tuh. Dikomekan arek-arek wati kamari. Oh, nyeri. Oh, paingan kemu gitu nya nyeri huntu mane teh rek ku obeng. Oh, dicokel ku obeng. Oh, atuh rek ku mane rek ku abah. Itu tuh abang ek nyokel huntu. Itu bisi kaburu runtuh. Itu amekan kenteng nate. Tuh dina anu paragin watu geningan. Nyebut di kamari cina arek isuk cina arek isuk. Ayo we arek isuk di kamari. Tocokat atuh aya teh nyeri nya nyawutan eta teh paingan baru kitu sabelah. Eta kebi eta teh nyeri huntu mane teh rek diubaran dicokel ku obeng. Oh, cokot atuh di ditu tuh obengna tuh di ditu tuh. Dina ieu dina emer. Bisa liwang. Tante butuh obeng. Pangamekan kenteng. Kadenge kenteng. Wah, ku obeng nya aya sok ngareunah nya ai ku obeng dicokel ku obeng. Nempo heula huntuna nempo. Ye, lain ek butuh obeng. Pangamekan kenteng. Oh, bakat sing sabar we aya nyeri mah tong amuk-amukan wae. Nempo heula, nempo. La ilaha illallah astagfirullah. Nitah ngamekan kenteng meng panghalodo ngasujan hararese engke teh laleueur paribasa laleueur. Tong gagawuran kitu atuh da pau hariwang tong gagawuran kitu mane teh nyeri huntu mah kan arek ku obeng atuh lu rek ku obeng. Kali ku abah de cokot heula obengna. Yeuh, da lin ek butuh obeng ka dieu teh nitah pangamekan kenteng. Oh, jeung atuh ku maneh di ditu tuh dina emer aya ulah ku abah mah. Seorang ubaran nangkara ku dede. Ke isuk di kamari. Oh, nya sok moal mal nyeri. Mal nyeri ku obeng meureunnan aya nyeri huntu mah. Dengikeun, dah henteu butuh obeng yang nyokel huntu. Tuh pangamekan kenteng. Ulah di kieu-kieu atuh nyeri teu kuat nempo. Wah, nya we manik kemu. Ayo ngagagap gue kan. Tong gagawuran kitu atuh aya nyeri huntu mah biasa we heula. Tong sok ditambahan cenah lamun aya ka nyeri gagawuran teh. Gusti nu agung aing ieu. Tuh eta mani karunya mani geus burit titah ngamekan kenteng, guekeun kenteng. Mane adu belajar kitu ning maneh teh. Sok didiuk geura urang jampe. Saha nu nyeri huntu? Tuh keuatkeun, pangamekan kenteng mang panghalodo. Dia ya diuk di dia ya urang eta mana cai teh beak urang bura heula biasana mah batur mah sok cager ku abah di bura mah. Sok. Astagfirullahaladzim. Cicing. Ayo pusing aing mah da kanu ieu kanu saliwang. Tong amuk-amukan nyeri mah sok tambah nyeri. Cicingkeun sok di dinya tah cicingkeun. Di dia diuk. Ieu dengekeun da ing teh nyeri huntu. Itu nitah ka dieu teh pangamekan kenteng. Kanenge yeuh bukakeun eta teh tutup. Dan tong di kitu-kitu da mal cager. Cicingkeun maneh teh tong amuk-amukan nyeri mah bakat eta mah saeutik atuh. Aing pusing aja nu saliwang ngomong sakitu. Aing kogorowokan. Ngomong rek diomekeun ku obeng tapi kalau tuh ya aing bingung si amu amuk-amukan nyeri huntu meureun teu kuat. Kalah kitu bakat cenah aing nyeri huntu mah lamun eta teh sok kalah tambah nyeri lamun gagawuran teh. Kalah amuk-amukan gitu loh kudu kunaon atuh cenah piraku ditakol mah ku kampaknya. Eta ku obeng cenah nyeri huntu rek diubaran dicokel meureunnan juga na. Lah keun we. Dan kitu kalah amuk-amukan juga nu mung diubaranana oge.